Tawi kang kaping 3 jawazu takhiril gusli minal janabatil shaim. Kuna ngahirkeun adu saking janabah kadoyong kang puasa ila ma ba'da tulu'il fajri ti kamaring barang kang tetep ing dalem sausana muncul fajar. Meunang ngengke-ngengkekeun mandi tina junub peutingna junub diengkekeun bae mandina lah datang ka ba'da tulu'il fajri. Subuhna jam 4:30 jan udang, jam 5 genjan setengah genep. Bari mandi junub, bari salat subuh. Jam setengah genep. Tapi wal afdalu ta'jilu bil gusli qoblal fajri lan utawi utamana maiku ngageaken kalawan adus ing dalam sadurunge fajar. Tetep afdal nama mandina memeh fajar. Utawi kang kaping 4 iku al haid wa nafsa'u utawi wong kang haid lan wong kang nipas izan qata adamu halailan tatkala narima pegat apa getihe karena haid lan nafsa ing dalam wengi summa tala al fajr kari muncul apa fajar alaihi ma ing atase haid lan nafsa qoblal iktisal musring adus sohasum huma iku sapa puasane karena haid lan nafsa. Sarwiti head pegat ti peting jam 12 saat terus lah diengkekeun le datang ke fajar puasa niat biasa can mandina engke entas subuh tadana sumatalal fajr alaihi ma qoblal iktisal memeh mandi kaburu muncul fajar sah bae puasa. Utai kang kaping 5 iku imtinaul itilam narima kacegahe ngimpi jima alal anbiya'i ngatese pirang-pirang nabi moal aya nu ngimpi jima nabi mah. Ya Allah qad asmahum minasyayatin kanazatin Allah ikut teman ngaraksa ya Allahum ngambiya saking pirang-pirang setan nu ngimpi jima makan diulinkeun ku setan. Aya nabi mata ara urang mah ngahaja malah aya wiridan paranti ngimpi jima. Ditulis ku urang. Aju teudeun handapeun anggel peutingna datang babari ayatna babari deuk aya ngimpi jeung sajen aya urang jeung ieu ini Rahman ya bintang film anu geus kadaluarsa atawa Doris Klabeut besi penasaran kayak Ti Octavia pasangan Roma Irama ya tulis ke orang Fendi ya Ti Octavia tulis ayatna di dinya zat tenden di dia eta sa heesan ku urang gitu wal kebel langsung datang kuntilanak aduh ilmu geus kurang naon ilmu loba jasa deuk hayang naon aya bae hoyong naon bae aya masyaallah karim gelap utawi kang kaping 6 iku al-ihtijaj bi fa'lihi gawe hujah kalawan pada melan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ala umumil hukmi ngatasé umum hukum lianna a'malahu kana satuna pirang-pirang pada melan Kangjeng litasyri'iku maedakeun kada nyareatkeun Kangjeng Nabi mah sagala rupana tasre dipiwarang ku Gusti jang hukum wal khususiyatul la tasbutu ila bidalili lan utia khususiyah iku ora tetep ya khususiyah angin kalawan dalil. Rawil hadis Abdullah bin Ka'ab al-Himyari maula Utsman kang dadi peperdekaane Utsman ra ngariwayatkeun ya Abdullah an Amr bin Salam wara lan ngariwayatkeun anu saking Abdullah bin Ishaq fasaqahu Ibnu Hibban lan miandal kang miandal itu ing Abdullah sampai Ibnu Hibban
an Aisyata wallahu a'lam bissawab.